Kapa jeung aduh cukup. Wakapa jeung aduh cukup. Naon biladatil ilmi lezatna ilmu. Ba jaidah yomanya. Ba harap jar jaidah. Tina sajumlah babagian harap jar nu tilu. Hiji harap jar asliyah, kadua harap jar zaidah, katilu harap jar jaidah sabihun bizaid. Wa aksamul jari wahya salasah asliin wa zaidin wa sabihahnya. Wa aksamul jari wahya salasah asliyatin jaidatin wasabihah. Ari babagian harap jar teh tilu asliyah zaidah sabihah katilu. Tabah harap jarnya biladatin teh ngan jurusan jaidah jadi teu ieu mah anu teu gaduh makna tapi gaduh amal. Nya maknana mah teu aya tapi amalna gaduh. Nyaeta ngajeerkeun amalna teh kalimah anu aya di payuneunana matak naon biladatin. Tu JR tamar butohna dijeerkeun ku ba. Tapi makna ba tadiah teu aya. Kitu. Naon biladatil ilmi kalezatan ilmu. Wa kafa kitu. Biladatil ilmi. Sami sareng dina Quran mah wa kafa billahi syahidanya. Wa kafa jeung aduh cukup saha Allah saha billahi Gusti Allah itu. Baharap jar jaidah apane syahidan itu anu nyaksianana. Lamun bakna make harap jar asliyah berarti gaduh makna. Mulai billahi ge mana tadi mata biasa maknana kunya. Wa kafa jeung aduh cukup. Itu saha billahi ku Allah itu. Apane syahidan anu nyaksianana. Tuh teu pantes dina makna ge. Teu ngeunah kana cepil ge nya. Jadi bakna kudu dipasang ku ba harap jar zaidah. Nyaeta gaduh amal teu gaduh makna. Amalna mah gaduh sok ngajeerkeun kalimah nu kaasupanana ngan maknana mah teu aya. Matak saha billahi Gusti Allah tong ngagoku kan. Tah ieu model wa kafa biladatil ilmi. Samina dina Quran mah wa kafa billahi syahidanya. Wa kafa jeung aduh cukup. Naon biladatil ilmi ngeunahna gaduh ilmu. Kitu. Wal fiqhi sareng arti kana ilmu tos. Tidak ada puncak kenikmatan di dunia ini gitu kecuali kagungan ilmu. Jeung ngarti kana ilmu. Gitu. Wal fahmi jeung paham kana ilmu alif lam tina ilmu. Nya di samping gaduh ilmu teh lajeng ngarti kana eta ilmu. Jeung paham kana eta ilmu. Oh.
matak aya dongeng barudaknya ku nikmat naga dua ilmu jeung nikmatna ngaderes ilmu dugikeun ka hilap kana waktos lamun telepat gitunya lamun telepat mun teu hilap deui Mama Gentur cenanya Mama Gentur Cianjur Mama Satibi rahimahullah taala nalika ngaos Mang Rohidin di di gudang Bentang Singaparna Tasikmalaya nya terus sabarawang sulan tamang jarah ka Gudang pangaresana Mama Ahmad Sujai rahimahullah taala nya eta cenah kantos dina hiji waktos Mama Gudang teh ka eta nanti teuninga Mama Gentur salami 3 dinten cenah ka mana teu ngaos gitu kareresan di kobongna teh nyalira Mama Gentur kamana cenah gitu ai saur santina teh aya cenah mama di kobong nah teu ngaos nah cenah da ieu ngaos nuju ngaderes gitu pan Mama Gudang wali nya tos manahna teh sadar bahwa Mama Gentur teh nuju pana kana ngaderes nuju mun aya menikmati kalezatan ngaderes menikmati nikmatna ilmu gitu. Lamun cek bahasa guru nu sanes mah pelesiranana ulama mah ningalian kitab cenah kitu pelesiranana ulama atau ge kitu ari saur Mama Gudang teh cenah kae mah tos beres ngaos ieu guyahkeun cenah kitu guyahkeun urang ka dieu gitu beres ngaos santri teh ngabujengan ka kobong Mama Gentur da di ieu mah cenah ditaros ku rencanganana da teu enak gitu si anu teu nguping we si anu teu nguping dicorowok-corowok teh anu teu nguping palingan saur Mama Gudang kada di guyahkeun gitu da wali terang Mama Gudang eta diguyahkeun salirana sapertos anu gugah kulem pada caliknya si anu gugah kulem mah gugah kumaha nya ngorejat teras naros ditaros na ku mama ditaros ku mama pirang ka ditu ku mama pirang ka ditu nah da cenah tadi apan beres ngaos nah abdi ge ngiring hadir apana jeung mama teh tuh marukana teh asa cikene ngaos mun asal ka ditu nepangan ka mamanya tadi taros saur Mama Gudang cenah ujang teh 3 dinten teh aya ngaos manawi teh ka mana we ditaroseun ka santri aya cenah di kobong nuju ngaderes ujang teh 3 dinten teh ngaderes teh semua gitu 3 dinten teh manya cenah nah apan abdi teh ngaos cenah ayeuna teh namanya budal ngaos terasa abdi teh ngaderes kitab cenah 3 dinten nya cenah ujang teh 3 dinten teh cimek blek calik teh ngaderes teh itu tuh takjubnya santri sadayana gitu takjub Mama Gudang ya bubuhan piwalieun pi ulamaeun agungnya Mama Gentur matak saatos di Gudang teh Mama Gentur teh terasa diterasin ngaosna teh ka Mekah nya zaman kapungkur ka Mekah nuju Mekah nage aman gitu tacan aya Wahabian gitu tacan aya nu merajalela nu ngarobah
pelaturan-pelaturan di Mekah Madinah nyata pelaturan Wahabi aja ka Mekah we janten teu di Indonesia deui di warangna teh urang ka Mekah nya di Mekah itu ngaos satos Quran gitu nya kitab tapi ulama zaman hari tadi Mekah teh seunu isineun kumaha gentur teh da geus katingal kitu kailmuanana kusau kitu moh gentur mah lamun teh mau hoyong ngaos ka ulama Mekah syaratna teh ulama Mekah kudu di guru kumaha gentur jadi tuker ilmu itu kersaeun kitu teu kitu teu kersa ku mulya-mulyana ilmu mah gentur atuh meureunnan 3 dinten kitu nya teu alohnya teu ibak teu gentos acuk teu tuang teu leueut nya kumaha tah nu teu aloh pancek dina katerangan panguduran salat teh aya 2 kahiji ku sabab poho nomor kadua ku sabab sare pan eta mah hilang ku ngaraoskeun pana gitu nya terpesona manah emutan karena ilmu jadi asa sakumana keterangan kitab di awas teh anjeunna teh langsung teuleum kana buktina eta keterangan teh lamun nerangkeun sorga teh asa teuleum di lebet sorga asa nuju di sorga gitu. Nerangkeun neraka asa kabayang neraka teh gitu matak lapar teu aya dahaga teu aya wareg we matak asa cikene lain 3 dinten anu tadi cenah gitu tuh tah ieu conto ieu nya barudak katerangan ieu waqafa biladatil ilmi aduh cekap cenanya kangeunaan ilmu tuh eta dongengna duikeun ka lapar oge Mang Rohidin teu aya nya dahaga ge teu karasa matak ieu teh menepis perkataan oknum nu kirang cinta kana ilmu anu nyebatkeun cenah lapar mah moal cukup kukulhu cenah nya dahar mah teu cukup kukulhu lapar mah moal seubeuh ku kulhu paribasa cenah kitu nya anu sok padahal sababiahna nyeueurkeun maca kulhu teh nyababkeun kana seueur rejeki nu jadi sababiah patuhangan teh moal lapar moal dahaga kitu komo ku ilmu atuh nya ku ilmu cacak terpesona oge ku kalezatan ilmu teu tuang teu leueut kiat teu karasana naon 3 dinten 3 wengi komo deui ku kaberkahan ilmu nya anu jadi sababiah lapar teh moal aya kitu nu sababiah dahaga mah aya da rezeki teh daratang gitu itu nya matak waqafa biladatil ilmi wal fiqhi wal fahmi tapi urangna teh kudu pikir heula kana ilmuna nya kudu dugikeun ka ngarti oman matak dibelel-belelkeun ngaji teh supaya ngarti jeung supaya pahmi lain dipake ngaran wungkul pahmi teh nya kana ilmu teh jeung supaya lang di samping ngarti teh paham kumaha nu paham lah atuh si eta mah anajan ngajalankeun motor dina gawir ge da geus paham nya kitu wah mah cilaka si eta bisaan da geus paham percaya ada paham gitu tah kana ilmu ge teu kudu ngemut heula cik contoh misalnya naat ku isim domir anu ku mufrad mudzakkar muhotom teu kudu mikir heula naon gitunya di pasian PR jarak sapoe ge can anggeus-anggeus da lieur tah berarti can paham anu paham teu kudu mikir-mikir libarat
urang maca Fatihah we harita kene. Tah lamun urang hayang ngaraoskeun nikmatna lezatna gaduh ilmu hiji kudu fikih kana eta ilmu teh, kadua kudu pahmi gitu. Itu mata guru teh nyababiahan supaya santri fikih jeung pahmi teh kieu eta. Maca Arabna tak tengetkeun. Tuluy dibaca barisna tengetkeun urang. Tuluy dihartian kalimahna tengetkeun. Tuluy diuraykeun di surah tujuanana. Tuluy dituliskeun. Eta teh ame fikih. Ame ngarti. Gitu, tuh ame pahmi. Ame paham. Atuh geus ngarti jeung geus paham mah da nu ngeunah mah atuh nyaneh-nyaneh keneh nya deuk ini ka mana meuni ge atuh mawa ilmu mah berat engke bila main nu nanyakeun teu kudu kala cenah bukuna dicanakeunna ka mana jang canakna mun ka bumi ujang ieu di mana ieu teh di Jakarta bumi ujang di mana di Bandung ujang deuk ka Bandung heula nyanak buku piran ditanya bab isim domir mun atuh da teu apa wah atuh geus katinggaleuan gitu manya batur mah geus bisa naon gitu ieu mah neangan keneh buku tamatak nikmatna ilmu teh kurang karaos gitu ieu mah tak bulak-balik di kumaha-kumaha teh sametkeun ka tisrik nama kasapeker gitu kana ceuli teh supaya ngarti dak kudu ngarti kudu paham supaya ngeunah nagaduh ilmu teh karaos pan gini ari ngarti mah nya pecak ya da ngarti teh tek we urang teh ngeunah resep hararampang ngaji teh gitu ngaji teh hararampang semangat gitu beda jeung nu hese pan aduh gitu da bararingung yeuh hese abdi mah gitu ayo tak disiasati model ku bapak haji teh supaya ieu pikir jeung pahmi wakapa bi ladatil ilmi wa pikir wa pahmi eta daian anu ngajak wabaisan tegasna anu ngajak gitu tegasna anu itu anu ngajak kana naon tah kana naon tah ngajakna teh lil akili kajama anu gaduh akal ala tahsilil ilmi kana ngahasilkeun ilmu nya kana ngahasilkeun ilmu tah lamun geus ngaraoskeun nikmatna ilmu jeung ngartina kana eta ilmu jeung paham kitunya kana eusi-eusina eta ilmu itu ibarat daging apa kana daging kaplok-plok nage apa awana teh semangat we ngajak ngadorong karena semangat ngaji gitu supaya nambah-nambah ilmu aya deh contoh dongeng pengersa mama tangsinya atuh ku naon ku kalebetkeun kana golongan ahli ilmu contoh ngawuruk 24 jamnya istirahat nu sakedah lamun libur Kemis sareng Jumaah hari santri mah nya rupa-rupa anu uih aya nu main bal gitu santri parupa lah santri mah pangersa mah mamatang sih pananti lohor pan libur teh ngawitan lohor ti tabu dua teh nya tos calik dina kursi mutolaahan kita
dipapai kita kantenan bade diburukeun mah nya diapakeun ditinggalan heula mah diburukan atuh sontena sami atuh ungina malam Jumaah satosna beres acara ungina nya mutolaahan beung ka tabu 10 istirahat tabu 2 tos gugah deui nya atuh enjing-enjing kitu deui nya menjelang ka Jumaah lajeng pangaosan tos Jumaah atuh asarna nya kitu mutolaahan kita teras atuh magrib namanya da ngawas deui gitu tuh janten ilmu sareng ilmu kitab sareng kitab matak bila mana aya di hiji tempat garadu masalah ajengan-ajenganna sok ka mamatang ari nu sanes masuk nyarana kitab gitu ari mantenna mah taranyana kitab angkat tah lamun nu sanes mah kitu nyana kitab teras diaos anjeunna mah nyada ieu teh ya da geus cinta kana ilmu teh nya diaos ku anjeunna mah ditalar teh ya disebatkeun kitabna disebatkeun nomor lamaranana nya jajaranana janten dibaruktoskeun teh nya matak sok seueur nu hoyong sahariahan nya kiai-kiai hoyong ngaranaos itu disayogikeun waktu samal minggu tuh janten ka mana-mana teh teu kedah nyana kita kitu aing geus paham mah jeung arti kana ilmu kata tuh teu abot nyana tuh matak nya diaragungkeun diharormat itunya matak aya kajantena nu hoyong ngadamel Jumaah Maulidin di Resanci Kancung kuno sanes sateu mempannya kaajengan teh kaajengan hoyong Jumaahan walaupun kiai sararepuh gitu mawa karep bari secara pelaturan mah teh sumping ada aya anu ieu nya mematang si aya nu ngangkir hoyong pangrereskeun teu nyana kitab gitu itu tadi uningakeun aya nu hoyong ngadamel pangjumaahan ditaros alesanana teh milarian heula kitab tos aya di cirian kitab teh kayak nyiriannya orang diawas keur isin mah ku ulama ageung bari tos sepuh ngalaleper gitu moatang sih mah henteu di kitu tah cenah kitab anu halaman saanu nomor eta jajar kasih anu tadi aos dibuktoskeun teh dipilari kitabna pan isineun ku kitu teu cios kitu nya teu cios gitu amangge kaalaman di Babakan Tanjung itu ku ieu teu beres sumping ama nuju di pasar di kopong kitu nya terangeun murid mamatang si sanes isineun ku ilmu amang isineun ku guru teu cios ngayakeun pangjumaahan kitu guru teh zaman kapung ku cinta-cintana kana ilmu nya duikeun ka ageung pangaruhna teh lain ku sabab ngawirid diwirid ditarekaan supaya hate pikiran jelema ku berkana wirid teh kapangaruhan sanes berkah ilmu ku ilmu ngaos itu kapangaruhan asli eta mah mahabah asli nuturkeun asli gitu ku sabab cinta kana ilmu mah lain anu disugestian ku wirid diwiridnya supaya cara rinta marahabah disugestian gitu lain ku sabab eta ku ilmu mah tangsi gitu mata kasanti tarami warang wirid jeung supaya anu paruasa teu piorangna teh ngaos ieu cenah taruang sing arageung gitu ame cenah cek jelema mah jagjag sugane jagjag gatong ngaji gitu itu ku getong ngaji sugan menang ilmu cenah kitu miwarangna teh dak aya santi tukang wirad-wirid
salajengna sok saum gitu tapi kedua ngaji sok teu senengeun anjeun teu seneng kene kasanti anu getol ngaliwat nya getol ngaliwat getol mam gitu tapi getol ngaos gitu getol ngaos getol nalar getol ngapalkeun getol ngalap barokah damel itu tah senengeun anu kitu walaupun teu wirid teu saum tuh guru teh nya toh gitu bapak ge kabudak seneng teh kabudak nu jarang dahar tara jajan gitu ngaji gitu rajin ngaderes sumanget nalar resep atuh resep dahar oge jarang jajan ge embung geus resep pisan eta mah ngancan manggi teh budak tehnya budak dalapan mungkin can manggi gitu jadi beda jajan nu aclok-aclokan ka mana itu rupa-rupa aya nu lungguh api-api tah tos alat tasili ilmi wa qad yatawaladu Waqad yatawaladu jeung terkadang ngabijilkeun gitu atau ngahasilkeun naon al kaslu kedul tah ngahasilkeun naon tak kedul mah gitu tina akibat naon tah bijil kedua minabul gomi atau minabul gomi gitu tina reuhak kayak itu nu nyababkeun kana kedua teh ku sabab na awak teh loba cairan anu disebut reuhak paingan cenah bapa ngagoler wae kedua cenah cek mina bapa kejul urang boga bapa teh kejul gitu loba reuhak pan boga penyakit teh nya aing kedua ieu boga penyakit aing keur sehat apanan saminggu sakali alpa ngabring pak odong-odong nya di bara ronceng enang bobora habis sakit gitu warotu bati jeung pirang-pirang cairan anu baseuh cairan obat cairan na awakna itu cekolot teh mah awak caieun maroidinnya gitu awak caieun nyata kitu teu kauraheut lila ka sehatna teh kitu ngabuciai we lamun cenang we tina hiji jadi 3 tina 3 anakan hiji-hijina 10 30 gitu lila kadamangna teh lamun panas awakna panasna teh lami jeung ari awak cayeuna sok ogoan gitu. Yang dilayan yang dipasian aja gitu yang sok kabitaan nu gering dilayat bere duit tapi yang tuh damang yang dilayat sieun tuh tak berarti atuh sangkan ulah kedua orang kudu sehat sangkana awak teh aya cairan teu aya reuhaknya matak olahraga perlu nya urang olahragana sasapu halaman beberes kobong madrasah masjid tempat ngaos itu nya aya deui atuh padamelan nu sanes mulai tu aya tanah sakitu lalowongna plakan naon mencuk naon supaya sehat jeung ngahasilkeun tuh nya sehat nya ngahasilkeun supaya teu aya cairan dina awak ameh teu kedul meh teu aya reuhak gitu itu eta mah teu aya reuhak tapi kedul heuh eta awak caieun teh awak caieun
cirina tadi teh abisul hiji anak-anak apa 10 itu lamun teu damang lami tuh lamun panas tiris nyebret jeung sok guna mang dilayan ngangrek gitu yang dilayan gitu. Itu waqad yatawaladu al-kaslu minabul gomi warutubat kumaha carana sangkan urang teh ulah seueur godro sangkan urang teh teu awak cayeun nya tong loba cairan na awak watoriku taklilihi jeung ari perjalanan nyakedikeunana bulgom eta taklilu toami nyakedikeun barang emam nya ulah seueur ting emam gitu ulah loba ting emam ulah kalah kadahar palingan karasa ku bapa dahar wae mah loba batuknya naonnya nu kaluar obat cairan geuningan dahar wae panan teu kaeur nuju sehat teh geuningan nu nelpon Pak Ustad aya di bumi aya kersa ka dieu mangga weukeun ka restoran heula Pak Ustad dahar poe harita keneh geus di bumi teh nelpon dahar deui di mana mam wae eut wae otomatisnya tah jadi kana patuangan tebus beres teu kontrol jadi panyawan wa tariqu taklilihi taklilu ta'ami pila tah itu